tong hilap subscribe na. Jang, pami aki maot, pang miwarangkeun kanu ngamandian aki, sakabeh bulu-bulu nu di awak aki dicabutannya. Nah, ameh naon gitu ki dicabutan ki? Ameh disangka orok Jang, kayak lamun panggih jeung widadari teh meh bisa bobogohan deui Jang. Pak, abi mah kesel ke bapak. Kesel kunaon atuh Med? Kesel we tak ke bapak mah. Kesel ku warisan ti bapak kemet mah. Nah bapak teh meuni tega ka kemet. Tuh tingali bapak. Kemet mah loba dipoyokan ku batur. Warisan? Kela, perasaan bapak macan mere warisan ka maneh Memet? Kela, warisan naon gitu? Ngeus pak, tah warisan banget goreng. Daging. Mang, daging, Pak, Ma. Ya, Bu, sok Bu, daging, Bu, sok, bangga. Pak, pada daging, Pak. Heh, tukang daging celeno. Isuk-isuk geus jejerawakan. Maneh teh teu boga otak. Aduh, Pak, kalau resan otak mah teu aya. Ngan abi teh nyanak daging we sareng ati. Hei kemet. Naon atuh kemod? Iya, orang bagai carita ya. Naon atuh? Ya bawa teran orang kamarinya. Nah, bisaan sia. Keur ulin di leuweungnya. Nah, bisa lepas di cakaran maungnya, bisaan. Naon lepasna cakaran maung? Alhamdulillah atuh ari kitu mah. Ari babaturan maneh ayeuna di mana? Tuh aya di nu beuteung maung. Punten, Bu. Ada raya ya teh gitunya. Araya, mangga kalebat. Punten, ari Bu Acehna ya. Sumuhun, aya keperluan naon kitu? Henteu. Tayana naon? Mun hoyong terang we rupana teh Aceh teh dengan hidung teh siga bapada pisannya. Pak, putra abi mah teu lulus tes angkatan laut, Pak. Soalna teu bisa renang. Padahal mah babaturana teu bisa ngapung. Nah, abus kana angkatan udara. Abdi oge baheula teu katarima di angkatan darat. Peda huntu abdi teh rusak kabeh. Padahal mah perang kan main tembak-tembakan, lain saling gegel ku huntu, bener teu? Men, hilu jeung bapak sia ayeuna keneh. Aya naon atuh Pak? Geus no lobananya bapak geus sebel pisan ka indung maneh sia. Teu bisa diwarah pisan, teu bisa diatur. Geus urang tinggalkeun we Pak Kemet, maneh ngilu ka bapak hayu. Terus anu ngurus kemet saha Pak? Bapak nu ngurus Kemet mah, bapak ge masih kene sanggup lah ngurus maneh mah. Terus anu mandian kemet saha? Terus nu mangikeun seragam kemet saha? Terus anu ngajeun anu masak keur kemet saha? Nu nyusul baju jang kemet saha? Sakabe pagawean indung maneh ku bapak digawean tong sieun. Hayu ini. Oh nyanya tuh Pak. Kela ngan aya hiji anu bapak teu bisa Kemet ya. Naon Pak eta teh Pak? Bapak teu bisa reuneuh. Punten, Pak Haji, punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemet, aya naon Med? Pak Haji punten. Ieu tah cenah anu Pak Haji sanes. Kela cik. Oh, heeh. Nah di mana eta? Kan cek Pak Haji teh leungitnya pas ke di masjid. Nah pas ku kemet tinggal eta ya di balong. Oh, nuhun atuh bager tos dianterkeun ngahaja di tengan mata kapangi geuning ku Pak Haji teh. Kela. Aya naon Pak Haji? Iya, duit keur jajan.
ari mah Pak Haji. Nah aku naon gitu. Ari mere 1000 perak mah kemet ge gaduh Pak Haji. Akang teteh, maraknya infotainment